lamun urang ayeuna merenungkan diri Allah menciptakan ka awewe teh tina tulang rusuk. Ari tulang rusuk di paling kiri dekat dengan kolbu, dekat dengan hati. Kunaon awewe ku Allah Bapa teh diciptakan tina tulang pundak, sabab wanita tidak pantas untuk dijadikan tulang punggung keluarga. Ingat Bapak nu kudu mere duit teh sing kompak mumpung aya nu kudu mere duit jang beli baju teh, nu kudu mere duit jang beli skincare teh, sagala nu kudu nyukupan teh. Awas ulah tibalik Kang, aya salakina gawe sare teu sare udud teu udud ngopi, teu ngopi ngusup teu ngusup gapleh. Oi pamajikan buburu ka ditu ka dieu. Mohon maaf Bapak, Allah menciptakan wanita bukan dari tulang pundak karena wanita tidak pantas untuk dijadikan tulang punggung keluarga. Kunaon awewe teh diciptakan tina tulang kepala, wanita tidak pantas untuk dijadikan kepala rumah tangga. Berarti tanggung jawab sepenuhnya adalah kunaon teh diciptakan tina tulang suku, wanita tidak pantas untuk diinjak-injak. Kunaon diciptakan tina tulang rusuk deket jeung hate, itu tanda wanita harus dijaga hatinya dan dijaga perasaannya. Yes, sing tarik atuh, acungkeun pereupna. Sok awas nu teu diacungkeun berarti bau kelekna. Sakali deui, geus urang daremo ceu. Jagalah istri, jangan kau sakiti, doanya istri harumnya surgawi. Jagalah istri, jangan kau khianati, tangisan istri tangisan bidadari. Bu kadenya ulah asa bener ece tita tadi meni yes asa dihatean. Salaki teh sarua boga jasa, ece kudu ngaregap diri jeung ngusap dada. Kunaon ibu teu bisa usaha geuning-geuning ku pake eta emas menikat rencem kenca jeung katuhu dipake geulang ece. Kang kalung gaduh baju nu pangmahalna ti mana? Salaki nu usaha, salaki nu mere duitna, salaki nu nyukupanana matak tong dileleungit kahadean salaki sakumaha leutikna. Hargailah suami. Yes kitu Bapak. Asih Bapak mah eueuh kahayang teu nyora. Jagalah suami, jangan kau sakiti, ridhonya suami ridhonya ilahi. Jagalah suami, jangan kau khianati, marahnya suami murkanya ilahi. Awas ladang ngaji coba amalkan ku ibu. Bahagia rumah tangga jangan tergantung dengan pulus. Aya nama awe zaman kieu wari makitu pakuwu, aya pulus lulus, eueuh pulus mampus. Aya cicis romantis, aya cicis anarkis. Mata kunaon kutan gara-gara kamari wabah corona, aya covid ece seueur ayeuna anu cerai dina rumah tangga, dugikeun ka angka ayeuna janda meningkat ribuan gara-gara covid. Atuh da boro-boro nu hese usaha abdi ge tukang ceramah ceker covid makalah ka di cancel 3 bulan teh paku abdi eueuh pemasukan. Nah langsa akhirna mah keur usum covid banget abdi teh kalah loba hulang-hulang utang. Si Ece mah si Ece mah mana juga nu dendam ka abdi teh tadi dah. Ece teh ya urusan naon jeung abdi sih, hayu we mitna. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yuk tarimakeun aya, syukurin aya. Yuk urang saling pikanya insyaallah neng ku rumah tangga modal awet ku saling pikanya insyaallah sanajan geus kolot rumah tangga bakal tetep sakinah sare sanajan jeung aki-aki ngeuna. Muhun kitu Bu. Sokeun panggilan beda mada wajar urang teh nyesuaikeun. Ayeuna neng ayang, aduh da ayeuna mah ece teu pantes bade ka mana ayang. Duh ari suku jebrag teu pantes. Da kumaha saldo naon ge. Duh papap mau kemana? Mau ngantor naik Fortuner eta mah sapertos paku, sapertos Pak Haji da gaduhkeun mobil naik Pajero. Ari ujang urang mah da boro-boro gaduh Pajero, nu puguh mah pajajal-jajal di jero we. Aduh ai Pak Haji pantas atuh papap piayang. Aduh papap mamam teh bumi nage minimalis, ari urang mah bilik hinis. Bumi na Pak Haji mah dipayun make parabola, urang mah paraseuna ngebuul ti apoe. Jalan-jalan unggal dinten nganggo es kudo, salaki urang mah ngadodorong es cincau ce. Sagala ge kudu aku rejeng kaayaan. Duh mau kemana papi? Mau ngantor. Ieu mah tatangga mah meuli geunyelung sadesa. Papap mau kemana? Mau macul yang. Yayang mau kemana? Izin pap, ada janjian sama ibu-ibu di grup WA. Emang Ayang mau kemana? Mau ngalat tutut.
sesuaikan ku masaldo. Allahumma sholli wa sallim wa barik Allah. Inti pangawasan ieu panginten Neng yuk sing kuat iman kahade dina rumah tangga da gogoda jeung cocoba bakal aya kumaha tujuan supaya sakinah kade modalna cinta jeung warohmah alias kanya